Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa patepang deui sareng simkuring Fitria Desine Kusnadi dina acara Kilas Warta. Mukakeun cakrawalaki Sunda keur balarea. Edisi Senin 22 Februari 2021. Pamiarsa, salami 3 menit kapayun simkuring baris nyerengan pamiarsa dina warta ngeunaan seni rengkong meh tumpun. Sumangga nyanggakeun salengkepna. Pamiarsa, seni rengkong di zaman kiwari teh geus arang deui nu nanggap di tatar Pasundan, kaasup ka Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina acara Seren Taun Unggul. Rengkong teh seni asli di Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan nu dijina tina awi gombong, panjangna 2 meteran. Mun ka dipake nanggung sababaraha geus pare, rengkong teh ilahana sok ngaluarkeun sora nu aneh. Hasil tina ngeserna awi jeung injuk. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep. Seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus samawa bari make pakaian adat Sunda lengkep jeung pangsi hideungna. Diwuwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheulana masok dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui diwalina acara tahunan panen raya. Pamiarsa, informasi nu nembe tadi mangrupi informasi pamungkas nu dipidangkeun dina warta Sunda dinten ieu. Simkuring Fitria Desine Kusnadi, seja amit mundur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Audio Jungle.